Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad hate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 34 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 34. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, isi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita damara seta geus marmir sabenerna mah hatena, erek nulikeun tarung geus teu untupan, ade erek kabur asa wirang. Harita damara seta geus kagok borontok ka palang carambang, manehna geus adu hareupan jeung si Giwang anu tetela lain budak sambarangan. Reat mahena ngareret ka Sersan Joko anu ngadon loba mundur ka tukang kadese kudu jadi lawan. Harita damara seta ngagorowo, "Aseng, bantuan sia teh si Sersan Joko bet ngadon ngajedog bae gadag deui bantuan sia." Cek damara seta ngagero ka si Aseng. Si Aseng jiga anu digebah lamunanan langsung ngarenjang, tapi manehna teu loba pamolah gancang ngacorerat luncat jirimna ngebandu ka Sersan Joko. "Siap guru, siap." "Siap." Damara seta kiwari tembong neuteub seukeut ka si Giwang bari nyarita, "Montong waka bunga si laing Giwang, dewek can rumah saya jajakeun ku si laing geuleuh. Dewek masih kene wani neruskeun ieu tarung jeung si laing sia setan." Cek damara seta demi meakeun rasa kapanasaranana, harita langsung ngawangun deui pasangan. "Nya atuh sok mang, geura maju deui ulah ngobrol wae sia teh gandeng mang." Kemal si Giwang nyalesenaker ngembalanana teh. "Setan alas sia, sombong naker ilaing Giwang. Coba
ada deui panarajang dewek setan. Ya, curela. Jeleng. Dina kekuatan sapinuna, Damara seta tembong ngacorelat loncat maju narajang ka Sigiwang. Mungguh meakeun rasa kapanasaran. Sapiraku dirina kudu eleh jajaten ku budak satempat, budak kamari sore anu ihna ge can lempeng-lempeng aja. Ari Sigiwang memang geus bisa nyaho nepi ka mana tahapan ajen pangarti lawan. Jeung harita Sigiwang jigana bae geus embung lila-lila deui pikeun ngajalanan lumakuna eta tarung. Matak harita Sigiwang saterusna katingali badana ngacorelat molebat sarta ngalayang katukangan badan lawan. Laju dua leungeunna metak nepak tak-tak lawan bari meusan. Tapi sok sanajan meusan tumerapna ka Damara seta jadi ngacari jeug, jadi jeug geuras awakna teu bisa gerak. Corelat celeng plak. Ngan barang arek ditimpah deui sirahna rek dipepeg ku Sigiwang ngagunakeun tenaga lapisan sapinuna. Ngadadak harita aya hiji jirim ngacorelat serta ngalakukeun hiji tenggelan ampuh kana dada Sigiwang tanpa mampu pikeun disingkahan deui. Ngajadikeun Sigiwang awakna terus ngajengkang rubuh maring lemah bari ngagero panjang. Corelat jeleng blok. Sedangkan jirim jalma anu ngalakukeun eta tindakan harita terus molebat nyamber awak Damara seta anu cumerig jeug geuras, anu jeug geuras teu bisa gerak. Pikeun terus dibawa indit ninggalkeun eta patempatan. Tapi kadenge keneh soal laki kolot anu nyarita tari. Sabai jalmana anu ngaraza jadi balad murid dewek. Didagoan bu dewek di gua maung euy. Ya, corelat jeleng kolebat. Gitu eta sora nu masih kadenge teh. Nyi Ebah waktu ngadengi anakna ngagero panjang, hatena jadi ngalenyap turuas. Tapi untung karuasna teu matak ngurangan rasa kawaspadanana mangsa tarung di huruf kuduaan. Malah saterusna Nyi Ebah ngamuk ngarangseng kedua musuh-musuhna anu jadi terus pada kawalahan. Antukna sanajan bener-bener Sersan Joko katut si Aseng naker tanaga jeung pangartina pikeun bisa ngalumpuhkeun lawan. Daek teu daek duanana kudu narima hiji kanyataan anu pait tur peuheur karasana ku manehna duaan. Nalika runtuyan panarajang Nyi Ebah harita keunang ngahantem kana anggota badan masing-masing tanpa bisa disingkahan deui. Ngajadikeun awak Sersan Joko katut si Aseng pating jarengkang ka tukang rarubuh maling lemah. Bari ngagero panjang lantaran kaget jeung nyeri. Tina sungutna pada nyebrot ketikan telalambaran seger kene. Corelat celeng seukiu jebrot jelebet gas jengkang koleang kedebut. Dua nana can waka bisa buru-buru hudang deui tina rubuhna. Malah masih pating salumengir nahan kanyeri. Barang jeung kitu Nyi Ebah mah terus harita luncat muru ka anakna anu tetelat terus kapaehan. Langsung dirangkul bari dicengcerikan ku Nyi Ebah. Giwang, anak emak, sadar jalu, sadar, ieu emak jalu. Nyi Ebah kot ka euy lihat. Sarta eta kajadian teh mungguh matak fatal pikeun Ambu Sulasmi anu sakuduna mah tetep tenang pikiranana mangsa perang batin teu meunang goncang. Harita Ambu Sulasmi jadi kaweur sawaktu ngadenge muridna ngagero panjang. Giwang, Ambu Sulasmi ngajerit batin ngajadikeun dirina teh sapinuhna bisa ngawasa kayaan mangsa ngelawan kekuatan batin musuh. Akhirna sinar beureum anu aya di awang-awang tembong nyirorot turun ke handap pikeun nembus imah. Ngan untung Ambu Sulasmi kuat keneh nadahna eta kakuatan. Sinar warna beureum tuluy ngagateng lebah luhur suhunan imah
teu bisa tembus. Sora anu ngaguru meh minuhan eta patempatan tur jadi nambahan caang alatan moncorongna eta sinar beureum. Nyi Ebah bari masih ngarangkul awak si Giwang harita tanggah kaluhur. Duh Gusti, kumaha nasib si Ambu? Nyi Ebah oge munggu salempangeun akar ku kayaan nasib Ambu Sulasmi. Sedangkan kayaan si Giwang memang masih tetap kapiuhan. Ngan saha anu bakal nyangka sukma si Giwang sebenarnya kekelendangan di eta patempatan bari ngabantu Ambu Sulasmi anu keur perang batin. Jirimna teu bisa kaciri ku sasaha. Jeleng kalayang. Sukmana si Giwang ngalayang kaluhur nepi kana suhunan imahna Ambu Sulasmi. Dua dampal sukuna ngambang dua jengkal tina kenteng meh sajajar jeung buludan warna beureum teh. Ku si Giwang eta buludan warna beureum teh terus ditoel ku leungeunna. Serta kejadian saterusna bener-bener aheng eta sinar beureum teh terus ngablesat kawang-awang jika kadorong ku jika kekuatan anu rohaka. Sat hiu blesat jedug tumerapna ka Aki Samudra anu aya di markas Walanda. Lain deui hebatna, dadana jadi karasa ngacenghak, karasa kekuatanana ngadon malikan deui ka diri sorang. Urang ngajar si Zulazmi dibantu ku hiji kekuatan anu bener-bener rosa. Ilmu jeung kekuatan aing jadi malikan ke diri aing sorang. Edan Ceki Samudra tuluy galecok ngomong sorangan dina jero hatena bari gancang menerkeun deui diuk anu geus kaobahkeun. Paladeung harita Aki Samudra nyenget deui menyan. Atuh si Ibro anu ti tadi cicing bari maksakeun mungguh asa weureu ngambo bae menyan ti tadi mula. Teu cukup nyenget menyan aki. Asa weureu ye kuring mah ngambo wae menyan ki. Cek si Ibro akhirna wani-wani maneh cumari teh. Aduh wayana jang Ibro aki kadeze wayana cingkuat. Ki Samudra gancang ngalieuk bari nembalan. Nah atuh ki maksakeun teuing ari teu kuat mah geus weureun ki bisi cilaka. Cek si Ibro sahayuna ngomongna teh. Ai jang mun teu magzageun aki moal menang duit aduh. Jadi wayana jang aki nyeungeut deui menyan ieu keur nambahan kekuatan. Aki Samudra embung eleh ngomong. Oh nyasok atuh ari kitu maki tambahan deui menyan akinya sing bentet kilah. Si Bro bari jempe teu ngomong deui. Sedangkan Ki Samudra bari rada baeud gancang nyeungeut deui menyan laju mindo mapatkeun deui jampe pamaken. Caturkeun sukmana si Giwang harita terus kumalaya ngawang-awang sarta ningali Sersan Joko jeung si Aseng anu keur lompatan ngurulan sarta muru ka jalma anu keur ngadaraguan lobahan. Kapten Abud waktu ningali Sersan Joko jeung si Aseng pating kurunyung beri kean ripu gancang ditanya. Ai kunaon aranjeun teh geuning bangun anu ripu kitu kamana saurang deui ha? Kapten Abud gancang tumanya anu sajena milu neuteuk. Alah cilaka bogoge kapten, pihak musuh tetela kuat kapten. Sersan Joko nu harita kade ngejawab. Ari jalma sombong teh ka mana tuh Sersan? Lain hari ngomong nama menis sombong na keranan geuning kamana ayeuna? Cek Kapten Abud ngalenggak seuri keheul keneh kada maraseta anu sangeunahna dina nyarita. Nyaeta kuring tiluan teh jajaken kapten. Pihak musuh bener-bener kuat jeung hebat ilmuna, jauh tina sangkaan. Si Giwang teh budak kamari sore bet bisa ngelehkeun si Damaras eta geuning kapten. Bener eta teh Aseng.
sudah maraseta ele jajaten ku jalma nu ngaran si Giwang teh na pantaran satu cek Kapten Abud kot kalenggakan seuri anu sejenak kabawakeun mesem. Si Aseng gancang harita mere jawaban. aslina kapten kuring komo ukur sageprakan langsung ele jajaten ku eta budak malah indungna oge nyaeta nyeebah sarua hebatna kuring jeung Sersan Joko rumasa ele jajaten ku nyeebah sedangkan kayan si Giwang memang budak kene umurna can nepi 10 tahun acan eta teh kapten cek si Aseng jeung Sersan Joko teh era maranehna nyaritakeun sabenerna ka Kapten Abud. Kapten Abud terus gogodeg teu nyangka Sersan Joko bakal ngaranepan kitu tapi Kapten Abud ngarti teu loba deui carita ngeunaan eta kajadian terus we ngabahas perkara nu sejenna. Terus urang arek kumaha ye mun geus kieu arek nyieun tenda bae di dieu ke tempat sare sacan teruskeun lampah atawa kumaha ye teh cek Kapten Abud. Teu naon sok lah di dieu we urang nyieun tenda isukan urang nyebarkeun deui beja ka unggal pilemburan mun warga aya nu manggihan awewe nyurigakeun gancang mere laporan ka urang sangkan si Tuan Walanda teu hayo panasaran jeung nanyakeun saha nu geus ngabinasa Tuan Peter mun urusan geus rengse mah cek Sersan Joko. Kapten Abud unggul pok nyarita segatu geura nyarieun tenda kayaknya kabeh euy urang salare di dieu saeulaanan isukan urang teruskeun deui lampahan cek Kapten Abud langsung satuju sarta gancang mere parentah ka prajurit pikeun nyarieun tenda. Siap. Saterusna kabeh prajurit eueuh anu caricing terus nyarieun tenda pikeun tempat ngiuhan ti peuting minangka tempat sare. Sedangkeun Sukma si Giwang katingali kakalayangan di sabudeureun tempat dipasangna tenda-tenda eusi prajurit Walanda. Oge rajegna tatangkalan anu galede jeung jarang. Sukmana si Giwang terus asup ka salah siji tenda. Eusi 3 prajurit Walanda di antarana bade terus galecok ngomong sorangan. Oh iya jalma-jalma Walanda teh nya tapi kulitna nah habat sarua jeung kulit uing geuning budak semu koneng aneh Sukmana si Giwang ngakur-ngakur kayan kulitna anu memang sarua bule jeung eta prajurit Walanda. Tapi baelah soal kulit mah kuing moal waka di pikiran ayeuna engke we tanyakeun langsung ka si emak ayeuna mah kuing ge tilu jalma teh arek diheureuyan malah kabeh arek diheureuyan rasakeun sia. Si Giwang nempo eta 3 urang prajurit salare memang garande bercerojoy hayang ngaheureuyan tali sapatuna kabeh ditalikeun sina ngahariji jeung sapatu baturna kabeh unggal eusi tenda ku si Giwang diheureuyan kitu kasup Sersan Joko jeung Kapten Abud. Sedangkeun si Aseng oge tugas ngajaga di luar ngadon kasarean nyaran dia dina tatangkalan manitibra nepi ka teu sadar daun celina ditalian ku tali sapatu kana dahan. Geus kitu Sukmana si Giwang terus kabelesat ninggalkeun eta patempatan. Rasakeun sia isukan marane pas udang sare bakal kaget pas udangna suku silih busur. Sukmana si Giwang harga terus kabelesat kabawa ku angin jeung karetagah hate. Reg Sukma si Giwang terus eureun dina luhur wangunan gede. Diwangun ku batu marmer katut batu lumut. Pakaranganna lega tur tohaga. Tur geus moal bireg deui eta teh markas Walanda teh dilingkung ku imah-imah militer tentara Walanda anu wangunanna meh sarua tohagana. Kaayaan di markas tembong sabaraha urang anu keur jaraga jeung taya nu nyahoeun mun
diantara anu keur jaga teh hiji jirim sing sarua hideung nguliwat mapai jalan Rusia. Eta jirim jalma teh jika nu geus nyaho seluk-belukna kayaan markas katut sabudereunana. Usuk mana Sigiwa eta jalma teh terus dituturkeun lantaran penasaran arek terus ka mana cenah. Eta jalma anu make papakean sing sarua hideung tembong lempang mapai-mapai torowongan bari panonna gular-giler pinuh ku kahariwang bisi aya nu nangenan jeung ngabongohan narajang ka dirina. Srog eta jalma teh meh nepi ka tempat pangberokan anu diwangun ku sarisig beusi. Di jerona tembong Jaka Satria masih ditawan bari ayeuna mah kayan awakna dibajigjag teu bisa walakaya. Awakna katara rada haropak jeung begang ayeuna mah bibirna galaring tarang nginum-nginum acan lantaran dibere oge tara ditoel-toel acan. Tapi ayeuna mah asli diparak taya nu mere dahareun atawa nginum pisan. Eta jalma anu make papakean sing sarua hideung gancang mepetkeun awakna kana bata sabab dihareupeun penjara tetela aya nu ngajaga duaan prajurit asli Walanda keur ngarobrol make bahasa maranehanana. Sukmana Sigiwa tembong ngajanteng deket jalma nu make baju sing sarua hideung jeung nilik kana kayaan mah jelas eta jalma teh mibanda potongan awak awewe. Sigiwa galecok ngomong sorangan, "Oh pasti ieu si Ece teh arek ngulungan jalma anu keur ditawan di jero pangberokan jigana mah. Ngan aya dua urang jalma anu ngomongna cuang ciang teu kaharti ku pribumi. Bahasa Walanda jigana mah eta teh. Karunya si Akang anu keur ditalian awakna kudu dibantu jeung ditulungan ieu mah ku uing." Ditulungan ku uing ah. Sukmana Sigiwa bari terus ngageuleuyeung maju ngadeukeutan dua jalma nu keur anteng ngobrol. Da puguh teu bisa ningali ka jirim Sukmana Sigiwa. Sabalikna Sukmana Sigiwa mah bisa ningali ka eta dua jalma katut sabudereunana kalayan jelas. Hampura amangnya ku uing pipina ditampiling karunya tuh si Ece hayangan ka dieu aya maraneh mang. Ceuk Sigiwa beri dua leungeunna mata nampiling ka eta dua jalma. Tumerapna eta dua jalma langsung pating kalero kaget jeung nyeri. Panonna kot ka asa ngaburi nyai les terus kapiuhan teu inget ti bumi alam. Ieu sabuk cerbet meh bareng dua panjaga pating kalero sakedeung terus bro nalambru teu inget di bumi alam. Jalma nu make papakean sing sarua hideung tang tue kaget sabab dua jalma nu keur ngajaraga ujug-ujug pating kalero laju kapiuhan. Bener-bener aneh jeung aheng nempo kayaan kitu. Tapi eta jalma nu make baju sing sarua hideung teu loba mikir. Justru bunga we nu aya. Sabab eta kayan teh mungguh mangrupakeun hiji kasempatan anu hade. Manehna bakal bisa asup ngabebaskeun Jaka Satria anu sabaraha kali dicobaan tapi panggih bae jeung kagagalan. Jalma nu make baju sing sarua hideung rikat nurut tempat Jaka Satria dikerem. Jaka Satria anu tetep panceg pikiranana tur inget kana kayaan gancang ngareret kalawang pangberokan. Nalika aya sora anu biasa ngagerokeun jeung nyampeurkeun dirina. Harita oge jalma nu make baju sing sarua hideung kadenge ngagero lalaunan ka Jaka Satria. "Jaka," ceuk eta jalma anu make baju sing sarua hideung. Jaka Satria gancang ngareret bari ngomong ka eta jalma, "Anjeun baju hideung aya naon deui ka dieu?" Cek Jaka Satria bangun geus bosan kedatangan eta jalma. "Ku
kuring arek kabebaskeun anjeun Jaka. Cek eta jalma. Ibasa eta keneh. Hayo we arek kabebaskeun kuring. Tapi taya bukti jeung hasilna. Kuring tetap dikurung jeung disiksa. Malah leuwih ayeuna mah awak ge di tali kungki. Ilmu weduk anu kacangking ku diri kuring. Jadi camal mungguh taya hartina hirup oge. Jaka Satria bener-bener rumahuh narik napas jero. Lantaran ayeuna mah dirina keur nandangan panyiksa anu berat jeung ilmu bedukna camal moal bisa digunakeun deui. Tenang Jaka. Anjeun ayeuna kudu bisa lepas kumaha bae carana ti patempatan. Tenang, ulah unggas pangharepan. Cek eta jalma keukeuh mere harepan ka Jaka Satria sangkan teu peunggas harepan. Buka terus anjeun. Tah kuring apal saha anjeun nu sabenerna. Sameme bener-bener anjeun bisa nulungan ngabebaskeun kuring ti patempatan. Kuring penasaran saha anjeun sabenerna. Jaka Satria geus sabaraha kali ngadalkeun lisan seperti itu. Sebab keukeuh hayang nyaho saha awewe anu make baju sing sarua hideung anu tuluy-tuluy usaha sateka pola hayang bebaskeun dirina. Jalma anu make baju sing sarua hideung rebong cicing sakedeung jiga nu keur mikir. Tapi gancang nembalan. Jaka, mun keukeuh anjeun penasaran hayang apal saha kuring. Tergosna ayeuna ku kuring dibuka ngan oman. Anjeun ulah kaget. Mun geus nyaho saha kuring sabenerna. Tembal eta jalma. Baya launan ngalaan tergos hideungna anu nutupan beungeutna. Porosot, bray. Tergos hideungna dibuka. Jaka Satria ngarajuk kaget jeung atoh mungguh asa dina pangimpian. Ceu Tanjung Sari. Jaka Satria bibir ngageleter nyebut hiji ngaran. Ngaran jalma nu disebut Nyi Tanjung Sari memang kungsi kasebut dina munggaran dia lakon di Pedar. Maena salaku pamajikan kompeni. Jeung pangna Nyi Tanjung Sari daek dijadikeun pamajikan kompeni Walanda. Lantaran diancam pati mun teu daek. Ngan untung kompeni Walanda eueuh nu nyaho Nyi Tanjung Sari teh boga adi lalaki anu diparangkeun kudu salamet sarta aya nu mawa kabur ku jalma kapercayaan kolotna. Da indung bapana Nyi Tanjung Sari teh minangka turunan jalma beunghar. Ngan kabeungharanana direbut ku kaum kompeni. Nyi Tanjung Sari oge kungsi maturan jeung ngabantu Nyi Ebah mangsa arek ngajur indit ka rumah sakit persalinan teh. Hampura eueuh Jaka. Rumasa can bisa nulungan anjeun. Ayeuna waktuna hayu urang kabur. Cek Nyi Tanjung Sari bari musiwal kana balik bajuna ngodok kunci. Jepret. Atau penjara dibuka. Tapi karek ge dibuka. Nah atuh. Hari ujug-ujug. Heuleul. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.